nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalana kaituna cegekan we geurehan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur buka deui hadis ceuk hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur geurehan cegekan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil tah eta nu liruk sakma sedangkeun setiap maca ayat setiap maca keterangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan heeh ai ieu mah kalah beuki menculak kalah beuki naik nafsuna teh beuki neugtreug boga rasa pangbenerna teh padahal lamun balik ke semula mah pan tina eueuh kan kanyaho manusia malin tina bodoh ge henteu pan eta urukan teh aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tak cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku ai saha pamuntahanaka ngatunya eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta liheurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jeket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jeket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema wareg nuduh kasih lain jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati saja merubah janggi sore rajentar kapake isuk ta eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk rasa eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum harta batur di aku manehna ngontrak tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah kitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapag da si lain mah pan teu nyaho oh dipapag ya
jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg bisa jadi bisa dipapak ku lisung eta pajapo tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh hatena teu piraanan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluikeun deui Pak geus cempe nah udah lebar atuh ganeng mah da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu ladan anu mah bener ada ganeng lebar teuing butuheun teuing naon sakitu hadirna teh lebar kitu yang lain dikaregepkeun ngan sakieu we ti dewek mah mi HP sisir jeung minyak kade kan Jerman Japarko minyak rambut kebaheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kan kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain dengan anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luak reog dina pengalaman naon Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh kana aya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan tuh gini eta can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas siknya nama pinter Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas begini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia
eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasehat teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganu harti kitu lain sujud pada si sakali deui loh sia ada nu ditah teh kecilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ngawula ka Adam di antarana awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik malikeun teh burukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah ya Allah ya Rabbi benar apapun lu ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deukeut gerara deuheusan teh kolaborasi luar biasa aya bawangan balik pan teu aneh nya Pak naburukan teh gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak ha nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna itu tinggal ai eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana supaya bawangan balik sok aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamuk di mana eta di mana ti dunya kapanasaran kawani kasieun heeh ti dunya tah eta nu tinggalan mah anu kakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing ari nyium kawas ka mantan pacarmu kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna alah ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga jangakeun da diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikorekeun naon akueun sia diri sasampiran waduh kaharti aja nama badan mah ana aya di kaler nu kitu ana